Kunaon atuh maneh nih cerik segala. Gawe ning hariwangkeun maneh teh belut tingali kabur deui. Bawa abdi dan neng cerik nage. Nah, emang sewot. Matak sewot ge da belut tak kabur tingali gara-gara maneh gandeng liur. Nggak diolah, menit teh gandeng naon atuh liur. Udah mana naon yang carikan we budak negara randa tengah poe kieu. Awa gawe mana teh? Mana naon ngaran we budak? Gandengan wae nyobi teh keur sare ngimpi jalan-jalan ke Korea panggil jeung artis Lee Min Ho ning ngaganggu wae maneh. Naon ari bida lain kuing eta tanya kana sirida sorangan da winge teh nyong corikan. Nah buat cari serangan atuh da liur. Geus empe ye cari wae gandeng batur gandengan. Geus empe. Enda teh kunaon becerik batur teh gandengan. Itu bi si boy teh anu kamari teh geuning diculik ku jurik tangkal kalapa. Beda ngalawan eta jurikna diasupkeun ka jero botol. Terus jurikna teh kabur. Tadi ulah si boy diculik ku jurik kalapa. Oh si boy anu kamari nu ka dieu nya bae atuh dicencerikan sagala. Dek diculik ku juri kalapa oge kan bae dek di karungan urang kirimkeun ka JNE ka ditu da batur ieu lain sasaharida. Lain sasaharida ieu mending beuti dicencerikan sagala na rugi kalenggitan si boy. Ogo ka si boy teh mending dicencerikan sagala ciga kasup wae. Keur ciga tunggul kaduduk teh mending dicencerikan sagala Sudah awan ngabaturan ngalakajang panjang. Saya orang balik tong cari kue nih carikan wae si boy hayu mun kasep balik lah Kewingnya dek ngurek heula dek kadaguan tuh jam parit. Satu dek ngurek malah me sekalian dideung geus beurang kieu mah. Ciga si kudel itu cigana keur ngurek kitu budak ku aing pental lah eta euy belutna lumayan kedengeun sangu jeung peuting. Del, geus meunang can belutna. Cing ningali menang sabaraha? Boro-boro menang belutna ge sarieun sirida tadi. Cerik dia. Jadi belutna kalabur. Ayo orang bari diuk we orang bari ngobrol mesti teh panggil jeung mana yuk. Ayo atuh. Nah, belut teh meunang ane tadi ti beurang keneh emang sirida cerikna cerik kunaon? Eta gara-gara si boy nu kamari, sepeda si boy nu kamari diculik ku eta ku juri kalapa cenah. Da ngomongna tuh somprang, ngomongna eta dek ngalawan juri ka jero botol keun atuh da.
Nyawa jurig nang ngalawan. Kadang manehna lu diculik. Naon? Diculik ku jurig kayak mana? Da anu aya ge jurig nu ngasupan jelema terus jelemana bisa linglung ka mana ciga nu gelo buating kawalungan kitunya. Kala urang kamari ka walungan ningali aya nu maot ngadenge teh di walungan. Buah-buah si boy sih euy. Cigana mah rupana mah heueuh tapi teuing tah. Ah, nya kitu mah. Kitu rupana. Piraku si boy ah. Eta bener ciri-cirina anu kamari ka dieu apal teu mang? Bener eta jelemana kan amang teh kamari ke ngarujak di teras. Ningali si boy ngalewat jeung si Neng Rida. Eta lain nu eta. Nu jeung si Neng Rida kamari ka dieu. Subhanallah. Cimbaner mang eta teh. Aslina urang tadi kamari ningali urang ge pan ngalaporkeun ka polisi urang. Piraku si boy nu maot di walungan teh. Nyari geus ada ai kamari nu kasurupan jurina meureun si boy. Teu ada bahasa eta teh urang teh ningali teh kalebak ka Cigede lumpang bari tataranjang teu make cangcut. Geus ayeuna mah kieu aya pada udah teu percaya geus urang datangan ka imahna ayeuna mah urang tanyakeun ka politna. Ieu si boy teh geus meninggal atau acan bisi urang salah tingalian kitu. Geus aya urang ka imahna we. Aya tuh Semua ayeuna mah. bisi sarang. Di dieu mana teh tah? La 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 la.